Upami orang tadi teh maos kana hadis Rasulullah di mana eta Gusti Rasul nyangemkeun sayati ala ummati zamanun bakal datang ka umat kami hiji zaman di mana dina eta zaman teh para bapak, para ibu, para sepuh sadayana yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Bakal nikah cinta eta manusia kana 5 perkara sementara wayan saunal khamsa pohok kana 5 perkara. Kinten-kintenna ieu Gusti Rasul ngadawuh teh sabaraha abad kaponten. Kinten-kintenna ayeuna ieu hadis Rasul teh tos dugi teu acan, tos katawis teu acan ieu kana sabda Rasul. Bakal datang ka umat kami hiji zaman di mana dina eta zaman teh Gusti manusia sadayana yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Mika cinta kana 5 perkara, momohokeun kana 5 perkara. Kumaha cenah teh? Mika cinta kana 5, momohokeun kana 5 perkara. Yuhibbunal dunya wa yansawnal akhirah. Nu kahijina eta umat kami nu bakal datang teh geuningan bakal nikah cinta kana kahirupan dunia wa yansawnal akhirah poho kana kahirupan akhirat. Ieu zaman tos kieu leuwih kene resep milih kana kahirupan dunia poho kana kahirupan padahal urang teh urang akhir. Ayeuna mah di alam dunia mah sabatas keur naon? Keur ngumbara, hirup darma wawayangan, hirup darma sinetron, hirup teu sakedar camping di alam dunia. Esuk pagi teu bakal balik ka lembur anu aslina, nyaeta lembur kahartos. Kunaon atuh betah dina panyebahan. Betah-betah ting ari camping kayak masuk betah tara. Kur tilu dinten bari teu betah tilu dinten teh digemrong reungit teu mandi. Are zaman ayeuna dina eta zaman yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Manusia leuwih mencinta kana kehidupan dunia sementara poho kana kehidupan akhirat. Sok. Sanes teu kenging kagungan dunia. Sanes teu kenging beunghar. Sanes teu kenging urang usaha toh-tohan sawios. Kapan Rasulullah oge kapan mana nguningakeun iman di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Silakan anjeun beramal di alam dunia, berusaha, berbisnis, keur bekal kehidupan di dunia anjeun. Kaya-kaya anjeun teh rek hirup salahna. Tapi name sapoto. Wa mali akhiratika. Wa mali akhiratika anjeun oge kedah terhilap. Kedah beramal keur pibekeleun akhirat anjeun. Ka'annaka tamutu godan kaya-kaya anjeun derek maot isu. Kaya-kaya anjeun derek maot isu. Atuh kumaha kitu? Maka begitu kakuping suara panggilan ti Gusti Allah. Allahu akbar. Ecan pada melang tepe akar resot pada melang Allahu akbar Allahu akbar. Ece resot tina sawah akan hanya tina galengan Gusti. Aya nu nemalan kagok. Lamun anu manggilna, lamun anu mageurona masa sama akang mah pantes. Kang ayu hanya teula kagok pantes. Ece ayeuna hanya teula lamun nu ngajak masa sama ece pantes kagok. Kira-kira nu ngajakna bupati we heula. Nu ngajakna wali kota we heula.
Hah, wayangna gerak ka dieu ayeuna mah. Hek cemugan kagok bupati, kumaha kira-kira nasahan gitu. Kakak dia lah, kagok. Kok bade ieu anu ngageroan ge saha, Gusti? Allah. Nu di sawah beuki betah, nu di kebon beuki jongjo, nu di galang beuki anteng, nu di pabrik beuki asik. Eta soradan teh geuning teh dipalire, padahal eta adan teh adalah panggilan ti Gusti Allah, panggilan ti Gusti Allah. Nah kunaon teh naon? Teh manghirokeun. Nek ubah beli sauran ku bebekna. Kira-kira ngagugun teu? Ah, mun disauran ku bebekna kira-kiranya langsung teu. Nya ku bapa namanya ku indung nama halal resek dititahna teh. Neng cik kenapa ngaserkeun teh ka Lampung namanya di warung. Atuh si mamai teh ulah. Kitu nya. Neng mah sareng lisa ka kantun nama tos di warung. Ih si mama mah kana rago kitu tah. Lamun sami. Tapi lamun ku bebekna aya ketemuan yuk. Satu kata oke. OTW langsung Gusti Allah. Uy handai kapan urang teh ayeuna teh hirup teh di alam di dieu alam dunia isuk pageto bakal balik ka ditu lembur ayeuna hirup di dieu isuk bakal balik ka ditu kaayaan di ditu kumaha keur di dieu na halus ka ditu na ge bakal halus di dieu na goreng ka ditu na ge bakal goreng. Uy handai urang teh urang di dieu isuk bakal balik ka ditu kaayaan di ditu kumaha keur di dieu na halus ka ditu na ge bakal di dieu na goreng ka ditu na ge bakal goreng. Uy handai urang teh urang di isuk bakal balik ka ditu kaayaan di ditu kumaha keur di dieu na halus ka ditu na bakal di dieu na goreng ka ditu na ge bakal goreng. Kahade sok sih jalan mali dunia ke kanan tapi tadi teh ya kenging dugi kang ailapkeun kana kahirupan akhirat wa mali akhirati ka anna kata moto kaya rek maot isu akang teh kaya rek maot atuh pulang kana rek maot isu begitu kaguming suara adzan teh Allahu akbar Allahu akbar tidak apa-apa langsung hanya si mau dua sholat besok itu kan kapan tadi oke malah kagok Allahu akbar Allahu akbar kagok Gusti akan terang lapan adan teh aya kalimat hayya alal falah naon hartosna teh hayya alal falah. Jadi menuju kebahagiaan, menuju kemenangan, hayu bisa hoyong barang jaka dia. Hayya alal falah teh bisa hoyong barang jaka dia. Saur Gusti teh hayu ka dieu Kang. Hayu we cenah kudu digalengan, hayu ceu, hayu we cenah kudu dikabon, bisa hoyong barang hayu ka dieu. Hayya alal falah. Pantes saumur hidup teu pernah beunghar-beunghar. Saumur hidup pusat teu pernah bagja-bagja. Lantaran tah kabagjaanna dihilangkeun, dipopokeun. Tah bagja mah di dieu. Sok. Kartos. Ayeuna mah bade, umat ubi ada teh ayeuna bade hanya. Karek. Hayya alal falah.
urang ece supados kahartos kieu ece akan diulem keluargi atau putatangga di haturanan linggih ke tabung 12 pasal ayo leman di dia kita seharusnya tantanan proyek pik-pik mawah malu masih hujan oke karena proyek pik-pik beda dengan pengawasan hujan mah nyaru kita sampai dia sampai udah di tugas sampai buru nanti dia omong proyek pik-pik lah di haturanan linggih Pak, di haturanan linggih Bu jam 12 hek teh akang teh sumping nah kayak kamu ngulem teh setengah tilu ayo kira-kira cek nu gaduh hajat nu ngulem kumaha tau cek ka akang kumaha nyariosna aya akang di mana wae atuh kapan jam 12 belum ada naoge geuning kali jam setengah tilu geus peak besek naoge kira-kira gitu kan terus teh ari-ari mah ya nggerohan itu ya nggerohan kartas ge di kartas akannya atunya gitu deh Gusti Allah kapan kaurang teh manggil teh ngadero teh kaurang teh lohor jam 12 asar jam 3 saparapat maghrib jam 7 maghrib jam 6 saparapat hari isya jam 7 saparapat hari subuh jam 4 saparapat ai urang teh geuning kalah luar tidinya kumaha meunang kabagjaanana mau subuh kaburangan aduh silakan moal meunang kabungaran jelema kaburangan salat subuh tong ngomong barokah lamun salat subuh na kaburangan tong ngomong barokah lamun salat subuh na sok kaburang ayo sok kaburangan berganti usolin oge usolin salat subuh deui eta usolin madoso oh akbar teh kenging nyarios barokah kaburangan kana subuh makan kumaha cabi di piwarang jam 12 sumping Allah eta suara dan alun begitu saja tanpa dihiraukan itu beda ali karena suara deringan HP mah Gusti tadi mana kumaha oke ali aya suara HP di sana mah moal teu juk leres gitu Bejagal gegero di WC terus suara HP na disadap di tengah bumi baby I love you kira-kira jadi simpen gerohan babetkeun gerohan lupa dana HP sama misi kabukan usaha laki akan geri buruan sampai na disadap di bumi di tengah bumi langsung bae dicanak deui sama misi kabuka ku pamajikan omoneng ieu pamuda perseserepetan dina motor lumpat na motor ngebut boro-boro ada mah teu kahiraukeun tapi suara deringan HP sanajan keur kekebutan pamuda anak muda masa kekebutan biasa serepet disada HP-na kasih si heula langsung dari si bebek begitu kasih si teh dibuka HP-na nying miss call ada pemuda zaman now mah kitu nying miss call mah boro-boro eureun mangka kira-kira na kitu geuning atuh ari kabari kana naon kana panggilan musik geuning teh kitu begitu disada teh nyamperkeun kana eta seorang wisada hiji deui contohan Prabu urang sami-sami we ngadeuleuh tuh aya 5 sadayana ieu hiji nama hiji tos sajamnya bade sajam jadi pertama hapunten anu kasuh tadi oge sajam hiji deui aya pembantu di piwarang kudu nunganana ibi kadieu pangyanakeun cai jeruk kira-kira si pembantu eta ngawalen heula agok bergegero saeng teu pembantu kumaha tadu nunganana dipecat moal bisa jadi terus ujung siapa tapi begitu eta babuna genujung istri ka eta babu teh ibi pangyanakeun heula cai kiri wil istri ka dicabut heula kiri wil nyanak cai tos nyanak cai ibi ka ditolak pangyanakeun heula pangeserkeun eta sebelah
Alah, iya mah bagus sih gitu. Bonusna oge bakal seueuh. Gitu. Jadi dari istilah kagok, upami pembantu nasae, upami hamba nasae tadi teh akan maka kagok ketinggalan mah kagok. Aja mah kagok kenal teh di dia mah. Dari dia makan tani bentuknya. Om di ditu mah dikewal pernyodea kagok. Ngamut teh kagok. Daya kagok. Neme hayya alal palah cucuk tuh kebagjaan teh aya di dieu kagok. Aya di dieu hayya alal palah we tepat waktu cobian. Geus nyinglan bangsa nu corona nu kali itu semua derakan ka dieu. Saha nu keuna ku virus di masjid. Sadaya nu bina lebet ka masjid cuci tangan geus puguh. Abdas teh anamina wo kali terus bararesi. Gusti. Eta namanya panggilan. Iya, eta teh kana urusan akhirat majan ke zaman hidup salilahna. Padahal sabada dunia aya akhirat matak di dieu kalimat anu kadua wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta sabab manusia resep teuing kacinta kana kahirupan di dieu dunia sementara poho kana mah kana mah kantos nama wi hayy urang sami-sami jeung abdi oge diajarkeun. Ayeuna nama bade tepat waktu. Insyaallah. Meureun aya sakali mun resep wae jigana mah aya. Kadetuna mah jigana kitu deui nya. Allahu Akbar. Tohor anu tadina jam 12 jadi setengah. Asar setengah genep. Maghrib deket kana isya langsung ditiir jeung isya. Subuh kaburangan setengah 7. Masya Allah. Gusti nu kitu kunaha nu kitu zamana nu kitu nya. Aya nu kitu tadi dia. Aya nu kitu di dia dah. Syukur. Apa ya? Subuh masih dina angel. Lohor asar keur didamel. Maghrib awak makin cangkeul. Lagu isya panon cepel. Lagu isya panon cepel. Akhirna man teu sempat. Saban waktu ge kaliwat. Nu kitu jalma dilaknat rejeung monyet sadaraja rejeung monyet sadaraja eta rejeung monyet eta rejeung monyet Nanya zaman begitu sadar aja sareng monyet kapan aya dongengna? Perang dongengna teh. Pada zaman dahulu. Kan caritakeun aya hiji tangkal kai anu kacida badagna. Dina eta tangkal kai aya monyet tilu keur cinukul, monyet papana, monyet indungna, monyet anakna. Keur cinukul kitu eta nu tilu monyet kapuping suara adan di Masjid Al-Fatah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta anak monyet naros ka bapana. Saur anak monyet, Pak, salah naon eta teh, Pak? Ku bapa monyet tiwaler. Cek bapa monyet teh nu kitu mah ngaranna adan. Nyet. Naon ari ngaran adan teh, Pak? Ari ngaran adan teh adalah suara panggilan keur ngabejaan manusia bahwa waktu sholat teh geus manjing. Terami tidinya kapuping suara qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak monyet nanya deui ka indungna, "Kemah ari eta naon geuning beda jeung nu tadi mararana haleuang. Ari ieu mah geuning rada digancangkeun. Eta suara naon anu kitu mah?" Cek indung monyet dijawab, "Nu kitu mah ngaranna qomat." Naon ari ngaran qomat mah? Ari ngaran qomat mah ngabejaan manusia bahwa sholat teh rek dimimitian. Kan gigir cenah mah kabi.
Atuh geuning bapak teh kali itu teh ka masjid. Apaan bapak mah monyet. Terus akan kita ayo mah ini teh ini kawas aku mau ge kapan? Monyet. Itu mah bapak mau. Geus saya ujang ka masjid. Ismon, kapan ujang ge anak? Monyet. Ke atas. Nah maksudnya silahkan aja ke majlis taklim, silahkan bapak ke masjid, tersolat ngaji silahkan, tapi dengan satu syarat, kiai mau protes, RT mau protes, asal satu syaratnya, ecek jeung akang akui diri sebagai mohon, bagaimana? Akang, hayu ini teh pangaosan dulu dah, mualaf di mah nyakunal akan monyet. Ece hayu pangaosan kamanehna teh mulu dah semua teh punya kunaon cek akan monyet. Yang hayu urang maluludan ka masjid semua nyakunal anak monyet. Kira-kira mun kitu Pak RT protes semua. Ajangan jamaah nah protes semua. Pak RT mah jamaah teh geuning ada Pak jamaah jangan teh monyet. Biasa tuh aja tuh umumkan sok Pak RT mangga para monyet sadayana kan hoyong jantan jalmi supados asa ka masjid ka majlis taklim. Kira-kira mun Pak RW ngumumkeun kitu bahamana kasadayana para monyet jalu monyet bika monyet anakna mangga di atas ngadak moal leceur. Lain ngadat deui akang aya nu bedog saabodog paing gut monyet ai salat ka masjid tara ai ngaji ka majlis taklim tara nya kitu kapan tanya oge sarua monyet da tarik teh nang bisi bapak. Sing horeng si mana horeng geuningan eta teh saluyu sareng teori Darwin teh. Kumaha teori Darwin dina sakola baheula aya nu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera teh. Manusia berasal tina monyet. Kira-kira akan setuju lamun manusia asal tina monyet? Neng asal tina monyet? Pugu babana, pugu indungna, pugu akina, pugu uyutna kan oge lain tina monyet. Oh, sing horeng si mana horeng eta teori Charles Darwin teh lain kitu maksudna, tapi nu dimaksud manusia asal tina monyet didinya eusina adalah loba manusia nu mirip kalakuanana, nu mirip akhlakna, nu mirip karakteranana jeung alakuan monyet. Hartos loba manusia, loba jalma nu mirip nu sarua kalakuanana jeung kalakuan monyet. Terus ulang buktioskeun Becek resep kana cau. Resep monyet. Sami. Resepnya sami. Akan resep cau. Siap. Ai monyet. Sami teu? Sami. Ai monyet resep susu. Siap. Berarti resep mah sanes. Abdi bade naros para bapak balarku sadayana ari monyet jalu sok di kope antara. Berarti lamun aya lalaki tara di kope eta teh. Ari monyet bikak sok di diundala. Berarti lamun aya awewe teu di meta teh. Monyet sok sabala ka antara. Ari anak monyet sok ka pangosan bala. Berarti lamun aya budak utangan ka motor pengajian. Utangan tuh dengan jalan kita sampai berarti hari gitu teh jadi akan mukut anak aduh kawasan mumi ayeuna akhirnya gitu aja. Nah, terus nyari yang dijadikan saminya. Sami sareng dongengna sami. Itu sami. Nah. Enjing akang eceun wi pangaosan muni ayeuna enjing pernah sareng tatanggi eceun nu tangiri ngaos.
Ya naon kan ngebahas penting ajengan walid teh ceu naon jawab ku ceu monyet. Ya naon pangajar penting teh ka monyet. Karena gampil ngapal benar. Jadi muludan teh ayeuna mah ngabahas monyet. Paras gampil lah. Aing ngapalkeun hadisna teu katala dan teh nyanak buku akan jeung cewanya. Daya nu nyanak buku tahu. Naroskeun mah naon pangaosan ngi teh?